Bismillahirrahmanirrahim. Wa anin nabi alaihi salatu wassalamu. Parantos diriwayatkeun ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala sanyana Kangjeng Nabi parantos ngadawuh man fariha saha jalma anu bungah bidukhuli Ramadhana kusabab asupna bulan Ramadan haramallahu maka Allah ngaharamkeun jasadahu kana jasadna eta siman alan nirani kana seuneu neraka. Ialah kauntungan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika rek nyang hareupan bulan Ramadan. Tapi tentuna teu sakabeh jalma anu bungah bakal diharamkeun jasadna ku Allah dina seuneu neraka, sebab bungah teh beda-beda. Bungah jalma soleh jeung bungah jalma maksiat beda. Bungahna tukang maksiat mah pesta narkoba, pesta minuman keras, eta lah bungah tukang maksiat. Ari bungah jalma soleh mah ketika rek nyang hareupan bulan Ramadan teh mempersiapkan diri supaya bener-bener bisa ngalaksanakeun berbagai ibadah di bulan Ramadan, timimiti puasa, tarawih jeung tadarusna. Etalah bungahna jalma soleh ahli ibadah. Ti ayeuna ge jalma soleh mah geus aya nu ngapalkeun surat-surat pendek, bisi jadi imam tarawih, geus aya anu ngapalkeun deui hukum-hukum tajwidna, bisi ketika tadarus teh aya nu salah maca tajwidna. Bahkan unggal poe ti ayeuna ge geus mempersiapkeun ilmu jang puasana. Dibukaan deui sapinahna timimiti bab syarat wajib puasa nepi ka rukun puasa terus jeung pembatalan puasana diaji deui. Eta mah ahli ibadah mah seperti kitu. Tamat sapinah naik deui kana takrib, tamat takrib buka deui Fathul Muina. Eta lah ciri bungah jalma anu soleh ahli ibadah. Nu kieu ieu nu bakal diharamkeun ku Allah tina seuneu neraka teh. Matakan lamun aya jelema nu kieu pek maut memeh bulan Ramadan, insyaallah asup ka surga. Naon sebabna? Ieu ku amal-amalan neangan ilmu ge geus ngajadikeun sebab manehanana bakal asup surga. Can deui amalan anjeunna anu bungah nyang hareupan perintah Allah, ieu ge atuh bakal jadi nilai ibadah. Jalma anu bungah nyang hareupan perintah Allah mah. Sebab bungah nyang hareupan perintah Allah teh adalah amalan-amalan orang-orang soleh. Sakumaha dicaritakeun kana Abu Imran al-Jawniyu idza sami'al adana taghayyara launuhu wa fadat ainahu. Seorang jalmi soleh anu hidupna setelah tabi'ul atba, anu hidupna di Basrah sareng wafatna tahun 128 Hijriah. Ketika beliau mendengar suara adzan perintah salat teh langsung berubah raut mukana teh sareng berlinang air socana kusabab mendengar adzan. Raut mukana anu berubah pucet eta teh nunjukkeun khauf, sieun teu bisa ngalaksanakeun ibadah dengan sempurna. Kemudian berlinangna air soca eta teh tanda roja, berharap mendapatkan rahmat Allah dengan cara menjalankan ibadah, dengan cara menjalankan perintah Allah. Etalah ibadah jalma-jalma orang soleh, selalu dibarengi dengan khauf jeung roja. Coba ayeuna itung ku urang timimiti baleg sabaraha kali urang pernah nyurujudkeun Cipanon ketika ngadenge suara adzan. Caduk boro-boro urang ngadenge adzan teh paling kukulutus nu aya. Aing karakeun pieu mararasaan teh dohor teh geus asar deui. Urang mah kitu tah.
saking kumbung ngelaksanakan ibadah teh urang mah ketika kukulutus Masya Allah. Numatak atau orang setahun sakali mah diajar ngalelesan hate bunga yang harapan puasa jeung sedih ngaharepan puasa. Bungahna orang sebab kedatangan bulan anu pinuh rahmat, sedihna orang sieun teu bisa ngalaksanakeun ibadah di jero puasa. Naon sebabna? Aya hadis man hurima khairaha faqad hurim. Saha jalma anu dihalangi kana berbuat kebaikan faqad hurim, maka sungguh eta jalma teh bakal haram we moal bisa berbuat kebaikan sama sekali. Depan karasa ieu ku urang hari hayang mah tahajud unggal peuting, tapi kenyataan molor wae. Hari hayang mah isuk ke salat duha, tapi kenyataan riweuh jeung ku urusan dunia. Eta lah jelema man hurima khairaha faqad hurim. Sajalma nu dihalangan ku Allah tina berbuat baik tetap moal bisa ngalaksanakeun kebaikan. Numatak sebelum datang bulan Ramadan ieu tundukeun hate urang ka Allah. Bari ngajerit tengah peuting ka Allah, ya Allah abdi bungah mayunan sasih Ramadan. Kumargi dina bulan eta teh bulan anu berkah, bulan anu pinuh rahmat sareng magfirah. Tapi abdi sieun ya Allah, abdi sieun teu bisa ngalaksanakeun ibadah. Mugi Gusti nuntun abdi, masihan kekuatan ka abdi supaya tiasa ngalaksanakeun berbagai ibadah. Etalah jeritan ahli ibadah anu bener-bener bungah jeung sieun menghadapi perintah Allah. Tapi ari jeritan ahli dunia mah beda rek ngaharepan Ramadan teh. Ngejerit nage tengah peuting pan bari ceurik nepi ka nyuksruk, ya Allah. Allah maha uninga abdi teh anak loba leuwih ti 8, sedangkeun abdi penghasilan saeutik keneh wae. Mugi Gusti masihan rizki anu suur supaya abdi bisa ngabelanjaan anak jeung keluarga, supaya abdi bisa mengbelikeun baju anyar engke di poe lebaran. Abdi ge nyuhunkeun rizki anu seueur pikeun bekal puasa di bulan Ramadan. Ari puasa henteu belegug gitu manu kitu mah. Etalah beda tangisan ahli dunia jeung ahli akhirat. Pancena Kang Herman loba nu ngomongkeun hadis eta teh palsu, kumaha atuh? Najan palsu ge, misalkeun teh mah ieu hadis palsu, piraku deui urang kudu camrut ambek-ambekan yang hareupan Ramadan. Haram jadah teh geus datang di Ramadan. Pan berhenteu kudu kitu. Bangsina mentang-mentang ieu hadis palsu, urang kudu camrut we yang hareupan Ramadan teh. Lieur aing ngajalma kitu. Kunaon cenah make palsu ieu hadis teh? Dina takhrij hadis Dr. Ahmad Lutfi Fathullah. Hadis ini belum dapat ditemukan perawinya di semua kitab yang telah dijadikan rujukan tesis ini. Al-Khawbawi secara dohirnya tidak menyebutkan sumbernya. Jadi alasan utama hadis ieu palsu teh kusabab beliau can menemukan hadis dina kitab-kitabna anu jadi rujukan selama beliau tesis. Atuh mudah-mudahan we Syekh Usman Al-Khawbawi mah geus kapanggihieun kitabna itu wae simple. Sebab kitab teh pan ribuan atuh, bahkan mah aya seorang ulama anu ngarang kitab nepi ka 500 kitab. Coba bayangkeun mentek lamun can kapanggih ulah waka langsung ngahukumi palsu, hukumi wae hukum hadis titik 2 belum ketemu gitu wae geus simple. Kemudian alasan beliau lumatak dianggap ia hadis palsu teh, melihat lafaz dan kandungan hadis ini ia mempunyai ciri-ciri hadis palsu, yaitu satu amalan kecil yang menjanjikan pahala yang begitu besar. Masya Allah. Piraku sih bungah menghadapi perintah Allah dianggap amalan kecil, aneh aing mah teu kaharti. Urang bae oge lamun nitah nyieun kopi ka pamajikan, pek pamajikan bungah dititah teh ngocek nage nepi ka bari ngageol bujurna.
dia asong kenal ge bari suraseri ka urang bunga teu urang nempe pamajikan dititah ku urang pek bunga pasti nage atuh piraku urang bunga menghadapi perintah Allah piraku rahmat Allah teu turun ka urang ih aneh aing mah jeung sekalipun ieu dianggap sepele kade urang ulah rek nganggap ibadah anu sepele bateuing ibadah sepele eta teh ngajadikeun sebab urang asup ka surga Allah sakumaha aya hikayat dina kitab Uspuriyah geuninganan halaman kahiji malahan mah waktu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wafat kemudian banyaklah ulama-ulama anu memimpikeun kaayaan Sayyidina Umar di jero kuburna dina lebet impian para ulama eta naros ka Sayyidina Umar tentang kabarna di jero kuburan wahai Sayyidina Umar naon anu parantos didamel ku Allah ka anjeun di jero kubur maksud lempeng nama kieu meureun wahai Sayyidina Umar cing kira-kira anjeun dikumahakeun ku Allah di jero kubur teh saur Sayyidina Umar ghafaroli wa tajawaza anni weh atuh kaula manggeus diampuni ku Allah jeung Allah ge geus ngahampura ka kaula alhamdulillah. Kemudian saur ulama anu ngimpikeun Sayyidina Umar teh naros bi ayyi syai'in waduh hebat amat eta anjeun menang ampunan ti Allah cing kira-kirana amalan naon sih anu bisa ngadatangkeun ampunan Allah bijudika nahaku sabab anjeun teh bageur di dunia sehingga menang ampunan ti Allah au bi adlika atawa karena anjeun pernah berbuat adil di dunia au bizuhdika atawa ku sabab anjeun juhud waktu di dunia na pan eta amalan anu kasohor Sayyidina Umar teh beliau mabageur nya adil nya juhud kemudian Sayyidina Umar ngawaler dina lebet impian nana eta teh geuninganan lain eta nu jadi sebab kaula dihampura teh kieu carita nama ketika araranjeun beres nyimpen kaula di jero kuburan terus jasad kaula ditutupan deui ku taneuh terus araranjeun ninggalkeun kaula sorangan di jero kubur kemudian datanglah dua malaikat anu sangat pikasieun nepi ka pikiran kaula ngalayang sieun kusabab sieun ka eta malaikat kemudian tulang-tulang kaula genepi ka ngadeg-deg nempo eta dua malaikat saking ku sieun-sieunna nempo dua malaikat eta terus eta dua malaikat nyekelan kana leungeun kaula jeung ngadiukeun ka kaula tapi sawaktos ieu dua malaikat teh rek nanyaan ka kaula kemudian kaula nguping suara anu memanggil utruka abdi wahai malaikat tinggalkeun hamba kaula wala tukhawifahu anjeun ulah nyingsieunnan ka hamba kaula fa inni rahimtuhu karna kaula ayeuna geus masihan rahmat ka eta hamba kaula wa tajawaztu jeung kaula ge geus ngahampura anhu dina sagala dosa-dosa eta si hamba naon sebabna li annahu rahima usfurun fid dunya sebab ieu jalma teh pernah mika nyaah ka manuk piit waktu ke di duniana nyaah ka manuk piit eta jadi sabab dihampura dosa nyaah ka manuk piit jadi sabab dibebaskeun tina siksa kubur parahimtuhu fil uqbah maka ayeuna kaula bakal ngahampura bakal mikanyaah ka ieu mayit di akhirat coba nyalametkeun manuk piit pan pagawean enteng eta mah beuh Bang Wahyu mah cocowana manuk piit malahan mah tukang maraban manuk piit tukang ngobehan manuk piit eta amalan enteng bisa jadi sebab dihampurana dosa jeung bisa jadi sebab dibebaskeun tina siksa kubur
eta hikayat tina Uspuriyah. Atuh komo lamun orang bungah yang harapan bulan Ramadan dengan catatan bungahna seperti tadi teh lain bungah teu puguh-puguh sagala meuleum petasan batur taraweh keneh mana sing beledug meuleum petasan eta mah lain bungah eta mangke bakal disontak ku malaikat munkar nakirna ge di jero kubur. Itu sing ngaganggu taraweh. Jadi sakali deui bungah bulan puasa teh bungah nak kusabab rek ibadah lain ngaganggu jelema nu ibadah. Hampura sim abdi dina pelebah dieu mah kurang setuju cara Dr. Ahmad Lutfi Fathullah menilai atanapi meneliti ieu hadis. Sebab alasanna tadi tidak menemukan dalam kitab selama beliau tesis. Padahal lamun can menemukan mah ulah waka ngomong palsu, sohih atau dhaif menurut sim kuring anu bodoh. Wa qala alaihi salatu wassalamu sareng parantos nyarios Kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam, idza kana awwalu lailatin min ramadhana, ketika parantos dongkap malam pertama bulan Ramadan, yaqulullahu ta'ala, Allah bakal berfirman dina eta malaman bulan Ramadan, man dalladzi yuhibbuna, saha jalma-jalma anu mencintai ka kaula, panuhibbuhu maka kaula bakal mencintai ka eta jalma. Teu nu matak piraku urang kudu teu bungah sih arek dicintai ku Allah, tinggal urangna we bener-bener tunjukkeun kecintaan urang ka Allah dengan cara memenuhi perintahna. Wa man dalladzi yatlubuna, sareng saha jalma anu neangan ka kaula, maksudna neangan rahmatna Allah, neangan ampunan Allah. Ulah sok salah paham wae geura bungsina aya hadis ieu sajal manu neangan Allah, deur neangan Allah ka leuweung, deur neangan Allah ka Cileuleuy ka sungai. Emang neangan rongsokan. Nah ieu urang lamun maca hadis teh ulah sok cokleg wae kudu berpikiran positif. Sajal manu neangan ampunan Allah, sajal anu neangan rahmat Allah, panatlubuhu maka Allah ge bakal neangan ka eta si jelema. Beuh lieur di waya. Biraku aya Allah neangan jelema teh nyahoeun, lain kitu maksudna. Allah bakal mencari sesuatu anu terbaik di eta jelema dengan cara Allah memberikan taufik sareng hidayah ka eta jalma sehingga eta jalma teh daekeun ngalaksanakeun berbagai kebaikan. Eta maksudna, lain Allah neangan jelema atuh piraku. Allah mah maha uninga, piraku kudu neangan heula sih. Wa man dalladzi yastaghfiruna, jeung saha jalma anu menta ampunan ka kaula dina peutingan malam Ramadan, panagfiru lahu maka kaula bakal mere ampunan ka eta si jalma bihurmati Ramadan, demi kahormatan bulan Ramadan. Ih, piraku urang teu bungah sih. Fayamurullahu ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala marentahkeun dina peutingan malam Ramadan eta kiramal katibin, ka malaikat kiramal katibin fi syahri Ramadan, dina bulan Ramadan, bi ayyaktubu lahumul hasanati, supaya nyatetkeun amal-amal baik ka eta si jalma, wala yaktubu alaihimus sayyiat, jeung ulah nyatetkeun amal jore na si hamba. Nah ieu ge kade ulah cokleg. Wah, geunah atuh cenah kitu mah mabok moal dicatetkeun amalna. Geunah nu teu puasa cenah moal dituliskeun amal kajorena, lain kitu. Maksud kalimat ia mungkin ketika seseorang berbuat dosa di bulan Ramadan, tapi ku malaikat ia dosa nah henteu langsung dicatat harita keneh. Naon sebabna? Mungkin menunggu beakna bulan Ramadan,
Beuteing ieu jalma nu berbuat dosa teh manehanana buru-buru tobat samemeh beakna Ramadan. Di mana Ramadan geus lewat tapi teu daekeun tobat kakarak dituliskeun dosana kitu. Memahami'na ulah sok cokleg wae. Pan aya nu berkomentar, "Wow, hadis ieu palsu, bertentangan dengan syariat sebab dosa-dosa orang yang maksiat di bulan Ramadan tidak dicatat." Padahal Allah berjanji akan menuliskan setiap dosa. Ilah kita tuh man. Cara memahami'na. Salian tieta wa yamhullahu ta'ala Allah oge bakal ngahapus anhum ti jalma-jalma daraik puasa nu daraik ibadah ngahapus naon dunubahumul madiyati dosa-dosanya anu geus lila anu geus kaliwat. Hadis ieu oge dihukumi palsu ku Dr. Ahmad Lutfi Fathullah. Alasanana begitu panjang. Ngan orang cokot saeutik bae bismillah teuing. Menurut Dr. Ahmad Lutfi dina takhrij hadisna, hadis dengan lafaz ini belum dapat ditemukan perawinya. Al-Khubawi maksudna Syekh Utsman Al-Khubawi menukilnya dari kitab Al-Hayah atau Jubdatul Wa'idin. Jadi pada dasarnya Dr. Lutfi belum menemukan hadis seperti ieu. Mudah-mudahan dua ulama ieu sing aya dina rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cag heula hanca durotun nasihin nepi ka dieu sebab kopi na geus tereh beak. Ngan sakalipun kopi na geus beak sakali deui urang ulah kendor untuk semangat menyambut bulan Ramadan dengan mengisina ku berbagai ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Siapkeun heula ti ayeuna ilmu puasa, siapkeun heula ti ayeuna ilmu tadarus, siapkeun heula ti ayeuna ilmu tarawih supaya amal ibadah urang bener-bener mulus tanpa cacat. Sareng mudah-mudahan amal perbuatan baik urang sadayana sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab.